Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya sadaya. Tah di dieu teh sim kuring baris lalampahan ka alam. Kamana cenah lalampahan teh? Hayu-hayu ngiring kurang tinggal ieu dina vlog baraya. Di dieu teh sim kuring lalampahan teh ka wisata alam nyaeta ka Paralayang Bukit Santiau. Tuh, katinggal baraya di dinya teh aya sapi. Salajengna ieu teh urang lalampahan deui. Tinggalan batu. Endah pisan baraya alamna. Katingal kebun teh harejo. Tuh, di dia oge seueur kekembangan, rupa-rupa warna-warni. Duh, kacida endahna alam sabudeureun urang teh. Urang teh kudu ngajagi ieu kaendahan alam teh. Ku cara henteu micen runtah di mana wae. Nah, di dieu teh aya anu nuju olahraga baraya. Olahraga naon cenah eta teh? Eta teh nyaeta olahraga paralayang. Olahraga paralayang teh nyaeta olahraga anu ngagunakeun kaen atanapi parasut. Nah, pikeun ngapungna eta teh ieu olahraga teh teu sagawaya. Kedah aya latihanna kanggo ieu olahraga teh. Nah, di dieu aya Bapak TNI anu nuju nyobian ngapungkeun paralayangna. Tah, di dieu nuju tatahar kanggo ngapungkeun paralayangna. Tuh. Tah, sakedap deui bade ngapung baraya. Hiji, dua, tilu. Wah, endah pisannya pami tiasa naik paralayang. Janten hoyong. Salajengna di dieu teh sim kuring sareng rerencangan teh ka tempat warung nasi Sunda Barokah di Ciater. Sakitu cenah lalampahan sim kuring ka Ciater teh. Hatur nuhun baraya sadaya.